Samin kunaon ngalamun bae. Gugus keur bingung ya di antara 3 pilihan. Loba amat calon emang Samin. Lebih Mang Samin. Sayang nu mana tah? Tengah. Yang udah itu yang Samin ke mana jauh kabar carita. Biasana mah sok aya SMS sok aya telepon ieu mah eueuh. Apa tos gaduh deui kitu nya? Landak telepon heula. Oh nomorna mailbox lainnya sibuk kitu. Heula telepon deui. Kan teu diangkat, rada mencurigakan ya. Cih, eta mah lagi kenal tanya di dinya. Coba lah nek dicampur aja. Lah, dipita gitu. Dang, astagfirullahaladzim. Atuh bohongan ngalamun sorangan bayang ngalamunan cowoknya. Ada deh kepo. Mangga cali. Nah sih ngalamun sorangan baik. Ih hanya obat kepo. Ngalamunan cowoknya. Ada deh. Sasi cowoknya teh Dwi. Aya hiji cowok tapi can pernah kapanggih. Sarua kami ge boga kenalan tapi can pernah kapanggih. Yuk rangkat entah Juwita deh yuk. Ayo. Ih jadi itu teh Juwita. Karena di kami dicampurkan ke kobong. Ada apakah gerangan yangan kami? Atau yang curhat deh. Curhat naon atuh tentang cowoknya? Kok tahu? Ya tahu lah, kan banget cowok kabeh. Suwe. Ini karena gini ke kobong. Di kobong lagi rarehe. Kajen lah rarehe ge. Ayo tuh orang ke kobong deui. Bidu. Ned, minum mal. Kemana? Biasa, apa ronda. Yuk. mananya nu di antara tiluan nu cocok nu dijadikan pamajikan. Tiluna geulis ya. Daekeun atau moalnya. Krem, dalam ayo. Berarti Mang Samin aya beren di jero. Yuk ngadakeun. Oke. Suwe sang pagawean ngaget-ngagetin bae. Maaf Mang Samin, kami sengaja. Ini ditutupan bae dong pengantin bae. Buka. Rudang aja. Buka. Amin, teleponan ding saja ya ta. Lain keur telepon. Aju keur naon atuh? Karena lawan foto anu tilu cewek teh. Aju mana tuh nu cocok kan tengah lain. Setiluna ge cocok. Saya Mang Samin. Iya, nggak mau urusan terima kasih. Tanya Mang Samin. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oh iya, anak tilu cewek ya. Angkat atau Mang Samin. Aing tuh bisa ngomong nak. Tenggus. Dia ngomong kumaha teh ngomongna. Oh tuh angkat. Ntar kena diangkat geus pae. Iya nelpon deui. Ayo segera angkat Mang Samin.
Curhat nasi kami liwat. Tah duit tah boga kabogoannya. Satu duit kabogona. Ayah namina Kang Samin. Hah, Kang Samin? Pan kaget. Ente ngan kaget be. Kang Samin kenalan aing kitunya. Tentunya kami nakalurulan. Oh, kamu gini nakalurulan ya. Naon sih kok menyebutkan ngaran Kang Samin pada kararaget? Bawa-bawa mah kenalan kabehan. Cobalah telepon deui. Halo, assalamualaikum. Iya Kang Samin. Waalaikumsalam. Amana bae aya kabar. Biasa neng duit keur sibuk. Tadi ditelepon tadi diangkat. Nya keraya pegawaian. Nah ka mana atuh karek telepon ajun kosan bae. Assalamualaikum. Oh mun atuh aya kitu mah waalaikumsalam. Penasaran kenalan Dwi emang Samin eta lainnya. Cobalah nong ditelepon. Iko nomorna sibuk. Baba mah eta meureunaan Kang Samin kenalan Dwi. Neng Juwita telepon deui. Kan tadi diangkat Mas Samin. Pugus grogi jasa. Bala sakali ditelepon. Ih bener nomorna sibuk. Nah jajalang kayak penting deui. Ih jadi penasaran Samin kenalan Dwi. Cobalah jajal di telepon. Ih nomornya sibuk. Tah, sade tanan telepon Kang Samin beda di wae. Cobalah jajal sekali deui. Assalamualaikum. Oh iya neng Indah. Angkat atuh Mang Samin. Oh iya nuk diangkat. Karunya geus 2 kali nelpon. Waalaikumsalam. Kang Samin damang. Alhamdulillah damang. Terus di mana nomornya sibuk? Oh tadi mantes di kamar mandi. Oh, mau terus di kamar mandi. Suganta mau terus teleponan. Atuh tau gaduh cewek deui. Bising gaduh kenalan deui selain kami. Punten ya neng Indah. Keur haliwu. Assalamualaikum. Mohon adik itu mah Kang Samin. Mangga, waalaikumsalam. Cie, Mang Samin banget cewekna. Ya iyalah cowok ganteng. Ganteng ya.